Kucing kemana? Yuk. Ngaran mana saha? Giri. Lembur di mana? Kebakan. Indung mana? Bapak mana aya? Berdiri. Jam. Jam. Berdiri.
Ujang geuning aya di dieu. Ai mah mana? Anu mawa Rek saan teu mawana? duka. Aduh, ya balad garung ieu mah. Bener ieu mah balad garung kamari. Oh, sia kebenaran aya di dieu sia. Bangsat. Naon sia? Sia teh balad garung lin. Naon sia make tatanya? Bener sia balad garung yo. Kang Wira disiksa ku balad-balad sia, ayeuna sia ku aing pejetkeun sia. Abah sia babacot teh. Dar jeung aing di dieu penasaran mah. Der. Penasaran mah. Entong kabur sia bangsat. Goblok teh. Dar jeung aing. Oh, udang sete. Sete kawannya eueuh sok. Wawanianan ka aing. Bodar. Goblok. Ulas. Goblok teh. Rasakeun sia bangsat. Benar bau lasun itu. Goblok teh heueuh we. Aduh. Goblok teh nyebut bau lasun. Tapi dah heueuh. Aduh, aing mah engkau ngegarong deh arek mau awe-awe juga nahan tadi rezeki komo. Lila sama nyar bako teh. Aisyah teh kunaon geutean? Puguh heueuh galungan jeung anak buah si Wira. Eleh sia. Kabur dewek teh. Di mana hayu urang teh? Dihandap jigana aya keneh tadi mah aya tuh di bed itu tapi kuring mah capek. Baik ku aing uang teang. Aduh capek euy.
bogin aing lah. Jelema ini teh. Si aya di dieu. Juri. Dia yang mangkruk juri. Wong gede orang poro. Woi, kemana goblok? Berkabur goblok! Woi, mereka mana sih? Goblok teh geuning undak tuluy. Sok, adio. Sok maju sia. Mana sih? Sok sia di deui maju. Jatuh. Goblok. Aduh. Geuning sia teh weuh nanaonan bangsa. Saya tanya saya. Sok, lah. Tuh manting, ku aing podoran sia. Modar sia. Modar sia. Saya tak. Ayo. Naon sia? Jeung aing sia. Jeung aing guys. Goblok teh. Goblok sia teh. Jangan ayo. Lukman, bisa petlak gitu gimana? Kumpulan garong beb. Da kamari ge patelak jeung kuring jeung Kang Wira kata si garong teh. Terus ayeuna kumaha nasib Kang Wira? Enak we teh geus ngasih mah objektinana enak. Ji. 2 3 4 5 genap. Ya. Yuk. Cek. Terus. Dah. Gitu. Bener halus budak teh. Ais. Ada deh yo. Tak pernah rajang yo. Hop. Ai. Aduh.
Jadinya terek iraha orang ngasa ilmu teh Mane asa pisan bosan na geningan. Ilmu panungtung Cirawon. Sebab salila kurang hirup di dunia. Tetap kurang ngabutuhkeun kana sagala rupa. Oh, dina widang ilmu, oh dina widang kanuraga. Hari dina kituna teh mah. Ngan, ingin kuak nepikeun kanggung kuek. Kuring mani asa bosen nunggu anak ge. Yes, ayo balik ka saung ah. Tadi kuring di dia, bukan di dia kan kuring. Goblok suka naik na honor euy. Rame iki. Kuring di dia ki. Valit kitu ki. Beraku jauh jadi tadinya. Palingan ngobalangkeun. Mana tuh ieu? Ngawaankeun. Takok ki, ka mana atuh? Oh, ka mana nya? Goblok ya. Atuh sia tuh. Goblok teh. Saya bae. Oke. Mantap itu. Hei, dah wah ke. Oh, ki. Wah ayo ke. Pengok sia tuh kan. Sampai ke mana yang ngaranna sia? Tadi itu ke. Goblok ke tuh. Aduh. Aneh gua curig si goblok ke. Oh, Curig begitu patutnya. benar, apa nanti? Oh, ki orang acara dia we. Tenang. Yo, atuh nyari di mana orang nabok, lamun orang tuh garong mah. Masalah ya. Ya kali lah ya.
Kenaon? Kuring menang milik ya. Oh, kela sakedeung. Gas ka dieu lah. Oh. Menang naon? Kirawan. Menang ieu. Mata ka dieu cing heula lah. Heula geus. Cecing lah geus ayeuna mah wang buka ki. Haha, Naon eta, Kirawan? nu kieu ki menang bako ki. Bako. Keur di leuweung mah butuh nu kieu teh ki. Lumayan lah. Ayeuna tah wang buka. Kerajaan si Barong. Badog deui ku kaula. Lain itu menang di mana Kirawan? Kaula teh ngahaja nempo di Barong manehna keur balanga keur marandi di walungan. Kuring nempo ieu ranjahanana. Ngahaja ku kuring di badog deui. Di Barong teh aya keneh. Aya manehna jeung anak buahna keur marandi ngan anak buahna tinggal saeutik ki. Eutik gamarana nya. Lah nyaho teuing. Tah, ayeuna ranjahanana ku kaula di badog deui ki. Dakan bae da ieu ge menang ngabadog manehna lah. Tah, aya baju keur di dinya tah. Pake. Mahi moal Kirawan. Cobaan we heula. Tuh halus euy. Ieu naon ieu? Wah, sereg. Ya mah Kirawan, eutik. Baik itu pasakeun. Daripada ayeuna bobolegiran, geus lumayan lah. Tadi aya beas, aya geuning keur bekel tah. Halus. Aduh, leutik ya mah Kirawan baju teh euy. Ayeuna mah lumayan we atuh. Geus we pake heula. Gila ieu wang buka deui nu sejenna ieu. Haha, rezeki. Waduh, sangu geuning Kirawan. Kabaneran ye. Pek gara dahar atuh. Ulah empek-empek ayo dahar babarengan. Duh, leutiknya baju ye nyaka. Geus wekeun bae. Ieu si Barong kuat ka digobog jeung pipitina. Masih tetap kalakuan si Barong. Tapi kan bae ki. Eureun kana ngarampok babadog ngarampok teh. Dakeun bae. Ayeuna kaula ngarampok. Da manehna ge ieu teh hasil menang ngarampok manehna ge. Jadi dirampok deui ku ilaing. Lah geus ayeuna mah tong mikiran eta. Teu penting ayeuna mah beuteung kasihan heula. Ngarajag-jag ki lah. Pek atuh. Dagoan sakedeung. Tetela kesetiaan si Rawun ke kuring pabandinganana jadikan kaluas mainan ninggalkeun dunungan ananya teu Ki Barong demi nyelamatkan jiwa kuring. Geus lah ayeuna mah dalahar heula ki. Lain jika dadak manehna nu meujit. Nah kumaha nya? Aya-aya geus meneng goreng sagala itu Kirawan. Muncit di mana oreng. Paling nage hari ieu mah da ceker hayam ki. Paling nage di leuweung mah tuh begu manuk. Paling nage ieu mah ngaranjah ti dapur si Barong mah. Tidak ninu hajat berenanya ngaranjah nama teks arah sakio ge yeuh. Tapi aya kauntunganana lah keur urang ki. Ayeuna mah urang mah tinggal daharna lah. Sok atuh darah. Tapi waaskeun si Barong edannya. Pasti.
lain kapangieun teu tadi katingalieun Kirawuna teu ku si Ki Barong. Moal urusan eta mah Ki. Kuring madog mah geus ahlina Ki. Manehna keur baralangah. Ya ku aing diranjah. Geus ayeuna bawang dalah heula Ki lah. Ya jeung aku gubuk peti deui nya. Sok lah. Bawang dalah heula ayeuna mah. Bor rabunnya temudak tiga bodas. Ngarayan lagi di leuweung Ki. Nya orang teh sakaparan-paran, sakapanggihna. Yang penting mah orang bisa neruskeun hirup. Buat teu keasian, tanaga ayaan. Sambalna ya Ki. Nanti gimana kamu bodas urang mah kaharet mah kudu mikir teh kudu bisa dahar sama bodas terus cicing deui di lembur layakna jelema biasa meureun di dinya ge aya hiji kahayang mah meureun Kirawun Aya kuring kepikiran kadinya nama. Tapi da geus kumaha Ki. Sok-sok dah sana sebel dan kakang ulang itu. Hai Kirawun di sini kudu hayam bertiga beungeut didinya. Nanti mah diakan lah ku aing ngat ning. Ngat aing saruakeun jeung hulu hayam atuh. Oh, sok adikeun atuh. Nah, akan lah ku aing lah.